Nyieun empek-empek tanpa ikan tenggiri. Lantaran nyieun empek-empek na teu make lauk tenggiri, jadi anu dipake na teh lauk teri. Cenana make lauk terina 2 ons alias 200 gramnya dituluykeun di asupan bawang bodas 7 siung dipakean cai. Lamun geus di blender mah bentukanana model kieu. Ulala, pas dibukakeun teh masya Allah tabarakallah bauna teh nya. Imporkeun kana katel besti sina asak sina ngagolak pokona mah dikocek-kocek diaduk-aduk. Lamun geus saat modelan kieu mah dituluykeun burusutkeun tariguna saeutik-saeutik ulah dikabehkeun. Oh heueuh besti tenana teh make tariguna nu 1 kilo ieu teh. Lantaran penghunina loba jadi we nyieunna ge loba. Anger penasaran kana bauna teh besti. Si tariguna geus diasupkeun kabeh mah tuluy diaduk-aduk nepi ka kalis modelan kieu. Geus kieu aduk-aduk nepi ka kulednya besti. Lamun geus kuled mah tuluy diimpor besti kana baskompi. Can angeusnya besti nepi ka dieu teh masih kena aya proses nu kaduana oge. Lamun si bahan pempek geus asup kana baskom kabeh dituluykeun pindah tempat heula besti siapkeun endogna 3. Ulah diceplok ulah didadar tapi dipeupeskeun diasupkeun kana jero baskom. Karana ge nyieun empek-empek jadi kudu dipakean endog heula. Lantaran si tariguna ge 1 kilo jadi si acina ge makena 1 kilo. Geser deui ka belah handap ame genah nguak-nguak. Lamun si adonana kurang cai-caian di we besti moalna naon tapi ku cai haneutnya ulah ku cai tiis. Awal ngadonan mah model kieu lengket tapi lamun geus jadi mah modelan kieu teh besti babari dibentukna ayeuna mah urang tuluykeun ngadonan. Geser deui kana luhur meja pindah deui tempatna. Tadi ge tenana geus ngocok endognya 2 siki ajang isian empek-empekna. Kapal selamlin ngaranna nu isina endog teh. Pokona mah tenana mah teu bisa anu isian endog mah besti bisa nage modelan kieu anu digulung-gulung anu bentukna teh panjang we ujungna mah. Lantaran nyieun empek-empekna ala-ala sorangan jadi bentukanna ge bebas kumaha we nya besti. Namun anu ieu mah bentukanna ting naon bawa modelan kieu besti kudu nama buleutna rata. Emang niat awalna mah hayang nyieun loba tapi lamun misalnya geus jadi adonan kieu mah tanggal geuninganan ngaduk-ngadukna teh ampun. Nah jadi ngaduk-ngaduk cenah besti lain ngaduk-ngaduk tapi ngabentukna ieu teh ninganan tanggal digulung-gulung. Kieu teh geus kutiluan nyieunna teh besti. Kumaha lamun ku sorangan jigana teh moal anggeus buburu. Ieu bentukanna ge model kieu kembailah nu penting mah jadi buburu beres. Moal mungkin anu ngadahar teh merhatikeun bentukanna. Namun geus beres ngadonana mah besti dikulube jiga ngulu basonya ieu asakna tah besti ieu teh masih kene panas. Namun misalna geus tiis mah pasti asup kana katel tah modelan ayeuna langsung we asupkeun kana katel digoreng hayang nyobaan. Cenah mah besti lamun misalna ngagoreng empek-empek kudu bener-bener garing teh ninganan anu digegelna teh krenyes. Lamun misalna teu garing teh asa-asa aneh we besti. Samemeh dipotongan kana mangkok ditiriskeun heula sina minyakna turun. Siapkeun mangkokna nyokot cacapitna guntingan we hiji-hiji. Asli nama ieu teh garing besti diguntingna teh hese bakat ku dipaksakeun we ieu teh guntingna kodol oge. Heueuh meureunnan garing teuing ngagorengna tapi da ngeunah ninganan besti tah ieu nu isian endog. Aya nu sarua teh besti lamun misalna makan empek-empek kieu kudu jeung bonteng alias timun. Jigana teh mahi meureunannya sakige tapi da hiji deui ieu teh besi saeutik teuing kieu teh moal cokot bontengna keuretan bontengna asupkeun kana jero mangkok. Sesuai selera besti ari ngeureutana mah teu kudu ilu-ilu nya heueuh. Oh heueuh besti ieu teh videona teh anu kapotong-potong jadi henteu kabeh di video nyieun cukona ge henteu ka video besti tapi cukona mah geus jadi ninganan ieu teh tinggal diburusutkeun we kana mangkok. Jadi we hayu urang tuang heula.